ribut. Oh, nyangis lu enggak itu. Johannes ya. Daripada dia sorangan bae, anu nyulik naon. Emang aya nu daek nyulik aing kan aing mah gelis. Pada dia goreng. Emang dia gelis. Gelisan suku aing tuh. Geus diep mah tadi tah. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Walaupun orang syuting harus jaga jarak kan corona bisa menyebar. Corona emang corona naon? Corona naon mbak corona? Sama di TikTok kan bae vlog nela berita. Batur nela berita. Emang dia vlog nela berita? Ya neuleuna di mana TV dia rusak ge. Anu di tetangga aing, cek tetangga aing ge ulah ka mana corona jangan bae deui nanti teh di mana. Ih dia tetangga dia saha emang? Tuketos ya. Surara ribut lieur aing. Aduh si Kira nu mimitian. Tapi kan TV dia keur dioperasi. Garing amat sih dia jelek ngayung. Kita kadege ku aing, kita ngabaturan aing, dia boga kakan henteu. Aing boga tau di warung lebokan ku sia kabeh. Atuh eta mah di warung lain di Mas sia. Pirang, sia kunaon sih kita dimarahan bae. Aing taruh sih jelek dibere duit ku mah aing. Kan kalau dia manggung bae, pirang aku teu boga duit. Aing jauh sok nempo mah dia keur manggung. Kugusan jat main ge baratal. Oh ya bapak aing ge tukang son teu keluar. Oh berarti sarua orang ge main ge teu keluar. Emang mah dia tukang naon? Tukang rias. Oh cek aing tukang cilok. Cek aing tukang somai harga tukang cilok. Buset ini ka mana? Ya gara-gara ngambu habab dia mah dan selfie batur leungit. Piro kok habab yang bisa nyeleungit? Udah deket dah, kan corona kirang kita ada omongan aing ya. Aduh ulang aja orang kan heula tuh. Kan jaga jarak ya aing deh. Nanti jaga jarak bae. Dia tuh nyari berita banget. Dia emang boga TV. Atau emang boga tetangga tuh yang dulu tadi. Ah gede menang ti. Mama dia nggak jamet. Gua ada alat aing ya. Gus udah ribut. Dia datang. Ya. Di, mending orang jajan yuk. Kita aing lah. Lapar amat nih ya, aduh butuh aing, aduh lapar amat deh ya, aduh geus mah teu boga duit jeung jajan, aduh lapar amat ya butuh, aduh Cau dah kunaon? Iya butuh aing nyeri, lapar geus mah teu boga duit, iya aduh eta naon eta? Tripik tadi aing menang meuli di ditu. Emang sia hayang? Hayang lah lamun dibere mah. Aya. Atuh, nuhun ya. Wisal, dia mau gakanan jeung aing lah. Dia menang mere, dia yang baik. Enggak tah dia lah. Laparan aing daripada sia. Dia menang mere dia. Dia dijoget boga aing. Mantap beuteung aing ka isi. Aduh, lapar aduh. Aduh, suku sia kagelengnya. Suku bus aing lapar. Oh sia lapar. Gua aing lapar canda hari ti isuk aduh. Oh sia lapar terus tungguan di dia. Aduh, tuh nuhun nya. Soalnya tangguannya di dia nya. Aduh. Aduh, si Najwa kebelamat beli jajanan. Lungsa bareng eta si Najwa. Mantap yo. Kiran tuh. Woi, Kiran. Nah, kadian. Oke, kadian. Gegeran bae. Naon? Kiran eta mau naon? Aing mau hakanan hayang kitu dia. Hayang lah ka dia jeung aing. Yuh, tapi beli ku sia. Ya aing boga 2000. Alhamdulillah, nuhun. Geus tangguan di dia. Aing dak nyaran minuman heula.
Rehe amat sih eueuh budak, coba tangan ka ditu. Ih, eta mah si Ical jak weng tangkeun lah. Woi, Ical jak keur naon? Biasa. Oh iya lah jeung naik. Aya bae jangan mayang. Ini aing menang hakane. Woi, Put. Naon, Bel? Ka dieu. Heeh. Naon sih gegeron bae? Tenang di lengan sia. Ya, hayang. Hayang. 2000. Ya. Non. Heeh. Ya. Keripikna gede cokot ku si Putri. Ayo. Woi, Bella dia barang hakan sorangan bae. Dia hayang. Hayang lah. Ngenah ya? Oh lah, ngenah jaga gratis. Ngenahnya Ron. Woi Bel, dia boga hakanon. Dia, ti tadi aing manangon hakanon. Aing mah geus meuli deui di Putri. Dia nyusruknya tadi kagot. Ih, pugusan aing geus meuli. Dibikin kasih Ical. Woi, non ngalarumpul si nyaon teh PPKM. Apa PPKM? Si Najwa PPKM. Buat PPKM si naon? Siapa mau nyaho bocil kene? Emang sih nyaho PPKM? Itu nyaho sih. Woi Putri, mana makanan si Ical? Woi Put, mana makanan si Ical? Tadi kuenya dijual ke si Bella. Bella, kunaon dijual ke si Bella? Woi Ran, makanan Neng mana? Dijual ke si Neng. Woi Neng, eta keripik ka mana?